Nyieun putu ayu tanpa mixer. Jadi caritananya barudak hayang nyieun putu ayu tapi mixer nageh teu boga atuh jadi nedaknya nyoba-nyoba bae atuh keur gagalna ge dak wajarnya bari jeung pan ieu rada loba ieu nyieunna. Endog jeung gulana geus diaduk-aduk sampai putih doang kieu nya lanjut ieu ngawarnaan cai pati nya dak alias santen tuh lanjut ieu si tariguna dicampurkeun kana adonan gula jeung endog tadi. Terus ieu nya cai patina nu diwarnaan langsung dicampurkan terus diaduk-aduk sampai bener-bener jigak ieu nya dak. Tidak lupa di dieu ge nyadak make kalapa diparut geus diparut lanjut diseupan heula geus nyadak geus make uyah tapi teu ka video. Tah nya adonan geus mulai nya kalapa geus anggeus tinggal ditetak kadoang kieu dieusian ku adonan lanjut diseupan alias dikukus. Setelah diseupan nya barudak ieu ditungguan heula sekitaran 30 menit tuh dak ieu geus asak tapi hasilna kurang sempurna horengnya budak aita mah teu boga mixer tapi atuh lumayan bedaknya ukuran bari jeung kakarak bari jeung ku henteu pake mixer sakali tanya kurang bekah doang.